Nah ini tukang iya kejadian. Ayo. Kabina-bina teh. Tepayus mungu diwiku telayak aya di panita tegining aya di resi kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh. Den, naon? Aden nu sasauranana abdi nu neungeulana. Sok. Kabina-bina teuing sia teh. Aya. Marokana aing geus sieun. Tuman sia. Aduh, ini puas dong adena. Puas kang, mau balik. Nuhun, den mau daya aden mengenai lu mau aman. Den, rumah apa? Seneng duren. Oh sok, mes ya ratu. Dah abdi buki. Sugan terek mere nawaran teh. Ih, hayang menuju buah itu. Udah. Ampun Satria aja. Cepot, lah sok papatahan. Papatahan kan jalan di benar suga deui bisa. Sekali-kali mah. Naon cepot? Ya promo. Aja. Ya promo mah di pintu si eta tara maling. Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh. Kepala da silain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun eta sapribadieun si lain atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tak urang nyokot ceuk falsafah bisa negara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel enong ai enong semar teh kosong eueuh naon-naon si atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih hararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu mah para rinu hate teh ku hayang kumung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teu keur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi mau adik kumaha deui jebot moal kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh pasti di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu ha mau adik kumaha moal teh sangka mana teh soleh kapan belajar tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureuh ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor kitu kana mah muli maju jalan gerak wah kilo kadang-kadang buka hirung
jadi bisa ngaluhur wibawa jeung homara dihormat batur teh di mana ilmu na diamalkeun dibarengan ku kasolehan aya kitu manya disebut paneta dari peurepan ti tukangeun atuh diomongkeun baturna kalakuan teh cepot saha ulah kaget ieu ulah ti sawarga bapak ya aya papayung ti sawarga aya batar guru mana ya Raja sawarga bat ngariweuhkeun dunya ieu teh semah aturan rawuh lah semah aturan rawuh nuhun jang aya bejana cenah kerajaan dipasrahkeun ka tuang putra Batara Kala nepi ka geunyeun kerajaan Marcapada ieu teh naon kasang tukangna Kakang Badranaya ieu nun ari ieu budak di mana tamu sa ngaran kaula teh Jaya Sakti leres melaan ieu we di kampung Tumaritis aya serangan seun murid abdi teh nguningakeun lah ngamuridkeun naon maneh pot ngamuridkeun murah carana ngalabelut sanes naon cara nangalaan urak tina bujur geus kawana karep we lain kaula masrahkeun kerajaan tapi kaula terek dihakan jadi kaula teh leungit tina paningali sikala kang dek menta izin ngakanan deui jelema jadi kaula teh teu bisa kumaha maklum si eta moal aya nu mampu ngalawan tong boro ayeuna geus dewasa baheula we keur dina cacai keneh diansurkeun teh lain ansur kalah ngagulung sagede baligo tuluy ngagedean rumasa anak kaula eta nu saurang mah teu indungan lajeng ayeuna teh menta idin deui ngakanan jelema kamuh deui kahayangna nu baheula teh takuha sakitu kaula lunta ti sawarga terek nepungan sampean aya anu moal aya nu bakal bisa ngungkulan ieu kajadian kajabat ti salira kang tulungan kaula tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos ngalilieur batur imah kolot teh dipenta tulung ku batur dijawab ku tiwu da teu nyambung teh hartina teh bujang hingat dunungan geuning abdi ge jelema kieu geus teu bisa kitu atuh kitu keun we ngarti abe tere ongko percaya kaula nyuhunkeun kamandang kedah kumaha lain anu harti kaula rek cicing minta tulung ka Kakang Semar kumaha ieu gawe barengna Kang nyanggakeun ieu teh sabenerna mah urang teh geus cuel kana budaya kumaha eta baheula rengseng nasi Batara Kala teh kunaon ku aya naruatan naruat
nyata geus dileungitkeun budaya eta padahal balik deui ke semula gerasa balik deui kana budayana sewang-sewang nya euy cara ngan cara beda cara eta ngaruat teh asasina kecap naon nya tina kuat tah jadi ngaruat nya nguatkeun tah cara nguatkeun dina zaman kiwari kulantaran itu gunung geus gunul pasir geus bulistir tah ngaruat teh matak naon lamun barudak sakola teh abringkeun ku guruna menta ka pamarentah bibitna tatangkalan tutuwuhan jeung sajabana kitu carana nguat teuing bisa nak kuat teh kuayana gawe bareng ulah pagirang-girang tampian maksudna kolot baheula ge kitu teh masalah nu narimana dar jadi mitos nya zamana atuh da meureun aduh iya kalah gitu apa orang teh dituntut hirup teh kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman adaptasi jeung apresiasi waras dayana manganukur jadi slogan kamu plase nganukur jadi seremonial ciri asa ciri asuh teh lamun gak dina gawe mah dina amal dina karya nu nyata jadi kuat segala rupa teh nganukur jadi upacara ritual nu awam persayana teh luar biasa atuh awam teh batur mah geus bisa nyiptakeun HP komputer geus Pentium 4 internet www.cepot.com nya laptop tadi di urang perbut dalil we mun eueuh produksi na lain laptop di urang mah letoy cing atuh kudu kumaha sok urang ngahiji bisa na karua teh kuayana manunggal gawe bareng kusauyunan oge sireum geuning kusauyunan mah sireum pan ngenom pan jadi kroto kapake ku jelema nya aya manfaatna sireum da aya jelema nepi ka teu produksi alah cing atuh kumaha sok urang manunggal antara anjeun pamimpin kuring raya oge aya nu wani panghareupna hartina teh anu jadi stabilisatorna dinamisatorna sawios atuh kaula nun tah gini sanggup sangem tah ieu aya budak anar-anar ieu pangakuring langsung percaya teh kulantaran tingali dalai nempo kana beungeut na dek mah kana hatena kumaha lamun ieu budak teh urang injeum kumaha urang injeum dewek si lain urang ngahiji dina wujud ieu budak hartina manunggal boh urang wujud pamikiran boh dina ilmu panemu urang hijikeun manunggalkeun kakara bakal nyingka tak ieu bakal kuat hartina karua leres mangga nah sanggup anjeun jaya sakti mangga kaula nu tah engke mah di mana abah geus abus kana wujud hidup ieu raja sawarga geus abus kana wujud hidup ngaranna ditamahan jadi Trijaya Sakti eta nyambungna Trijaya Sakti mangga kaula nu yuk urang irit ka sawarga sok geura peureum anjeun kaula rek abus na baju merah gasuk mangga hiji jeung sampean tunjuk sumangga
hari abdi ditinggalkeun ini kewe tuturkeun seuing mah tuturkeun tika amun gadang amun asup ka jero awak mah tukang rotek di mah aya geus meunang nyamaraan di jero mah nya teu kudu ngarenos waduh si mureun teu kudu ngarenos terus komplit hari nyaian handset geuleuh nyong geuleuh nyong lajeng ieu Semar sareng Otipati nyumput buni di nutsang negrak berete ka temong abusna baju miraga sukna ka ieu jaya sakti baheula nya lalemes akang tapi kalau lemes kitu palingan bapak sok kadenge we aya dikir ya latifah gitu heh teuing anu dagang kangkung teh Mang Latif atuh tama lemes mahal lemes ya holik sok itu gitu ih bapak mah ya latifah ya holik lain holik holik ai holik mah di mana siling ngaheurinan holik tong dirinya halik tama atuh ai halik mah lik sieun hayu tuturkeun tong loba heureuy maneh urang ka sawarga maniloka dina wujud kaula aya bapa maneh dina wujud kaula aya mang maneh heuh sok eta teu sangka bapak bisa ngahiji dola gupi aden teh anu salarasna teh saha engke ge bakanya hayu urang sami nu mampah ka sawarga maniloka tutur dek melu ka sawarga moal oleh-oleh dinya sawarga teh deukeut Bancoy nya geuning aya papa nama toko Panama eta teh Panama carios ieu Batara Kalabu Kalaton bale marcukonna saha eta Sampurasun aya tamu di luar sudah hadir ya hadir Sampurasun Rampes
misalnya kayak tatabuhan kieu. Tatabuhan tereh narima amplop. Aduh. Lagu bentrong petit lagu bayangan. Satria Kula sapaharane ngaran kaula Trijaya Sakti. aya tak abdi gorengan teri menit teh nyaris ya Oh, pantai sia pada geuleuh ka aing aing ewa banyak kan nyari. maksud jeung tujuan Maksud tujuan kaula gerak turun tina kerajaan. ya kudu dipilih ku rakyat Belajar jigek gue. belanjang jigek sia teh kudu aya pemilihan umum. Ieu mah sistem kerajaan sanajan raja adalah tetep lembaga nu pangluhurna mah rakyat sanajan raja nasi lain lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk aje nu leutik teh euy Belajar jigek. lain zaman kolonial teh mikir sia teh dihakan sia ku aing sia ku aing ngeulakeun Wani akan dicacag sia ketewanian jelema wah penek-penek tapi wani. dari sanggilang petekel nya geleutik aya loba mah deuleu eleh sia teh da elehna sia teh kudu leutik Di gunung sok Asia aya kabudayan sok tulang setum coba teh setum tulangan abong nu gelo kaula Trijaya Sakti anu bakal bisa ngusir sampean Batara Kala. kurang ajar dorakati kolot sia teh kala naon sia dorakati kolot wah sia lamun kitu carana aring tong maka dia tadi itu jelema tu anu tukang tu anak si Semar heulakeun ku sia akan ngeunah 3 pek sarua jeung bawang bombay sia disangka cikur ku aing naon sia cikur teu nyambung goblok cikur mah deuleu perintah urang teh kudu cikur ka pangeran syukur leguk Abang buta tuh akang na bawa. ai syukur mah di mana aing jabri kudu disyukur Cu teh mah cukur. cukur mah kue nu buleun Cucur. nah sia teh cucur mah deuleu di tukang sia aya liangan Bujur teh mah. Bujur. Abang buta tuh. Coba gerak keluar Batara Kala. ayo ayangnya Tapi syaratna ulah ngalibatkeun nu sajen. Urang patutunggalan anjeun jeung kaula. benar tega lara Tega. pati Dor, ditunggu. ya siapa yang macan Ayo kan. jagungkeun aing Jandan. urang patutunggalan sajeung aing Yo. kabina-bina teuing sia teh ulah hayang kana caeket cucurut handapun batu ulah hayang kanu pegek camerut sia teh gede nyatu ya urang silih hina jeung aing hina kumaha lamun ambek eleh naon lamun ambek eleh sok sia hayang nyaho dek saha heula dek dewek heula ka si lain atau si lain heula ka dewek heula ka si lain jadi perangna perang mental Dor. saha nu gede amok di antara urang duaan aing heula sok sia teh goreng patut pege ketos nyaho sia ketos ngucur ceuli bau sia teh bangsat garong culametan leuheung lamun bogoh ka budak ora pada sia teh ka nini bogoh teh eukeun mah hapur sia teh ongkoh roromeheun purujus ai kabeuki nu umum mah batur mah sangu dari mati muning
dibebeakan. Naon timuning dicoek ku simut. Naon ngeunahna? Teu teu pancing teu. Kata mah sia teh bau sungut. Teu teu pancing. Sajabat teh bau sungut teh sia teh bau bangke. Kuat euy. Kuat euy. Geus, geus. Naon teh? Nutupan ceuli teh kadenge sing jadi teh. Paingan anjing. Paingan anjing. Paingan teh ambak atuh. Paingan teh ambak na ceulina dicocokan. Si goblok. Daguan. Deu nek nutupan ceuli. Sok manehan ka aing ngahina. Si gelo. Naon? Si gelo. Naon teh? Ajeng! Ajeng! Ngabekok sia, eleh. Eleh. Ngabekok sia teh. Goblok. Eleh amek eleh. Tapi aing eleh euy. Ah pinter aduh tobat. Eta teh budak di mana wawanianan dawala? Eta teh murid abdi teh kulan urang riung Bandung budak teh. Eta teh sumuhun. Aduh, bener teh waniana. Ayo usahana teh sok meresihkeun cai. Sok dewa cara ngajajar nonton. Beakeun kuta. Kala? Sok. Nyaan kuat euy. Rasakan tilu kekuatan Ismaya, Manik Maya, jeung ieu satria. Jalma anu luhur ilmu Jemar panar dihijikeun. Hege. Atuh ieu kekuatan tilu urang jalma nyata Trijaya Sakti. Hege. Anu mamalana ieu Batara Kala katurelengan. Anu temahna aya nu ngensar tina wujud Batara Kala. Si horeng ieu Batara Kala teh kasurupan ku Sang Hyang Ransasa. Iya. Satria, Aduh. Sugan teh kahayang maneh geuning maneh teh aya nu nyupiran di jero. Aduh. Maneh teh geuning aya nu nyupiran kalau sadaya-daya saha salira. Hampura kala
ieu sang yang otipati kaluar tina wujud ieu saya lain salah sikala mah geuning anu diinjeu wujudna nu katempuhan sadaya-daya Bapak ampun putra kala nah tuh kala mana teh kalakuan teh ya sadaya-daya ampun amat dihampura ku amat ngan amat dek nanyakeun Kakang Semar ieu nu ari ieu teh saha budak urang aduh sadaya-daya kaula nun kula saha sampean kaula teh urang kosong kosong kumaha teu dieusi naon-naon. oh pemi HP mah teh aya pulsaan urang kartuan palingan teu bisa dipake nya henteu bisa halona telepon kartu nu sabenerna nya atuh palai uninga mamalah penasti kersah yang tumampar ieu jaya sakti leungitan perwihilang tanpa karena jangelek jadi endong Semar uluh nya ceuk aing oge jadi kantong kresek tah ieu teh simul Pak Haji Ali muga cing ngartos ieu kantong kosong teh eusian alah ampun Gusti bu itu eno simul tidak kekosongan jiwa tapi anu bersih ya subhanallah teh geura ange ku urang sadayana geuning ku hal sakitu hapunten teh kulan tina sana rupiah kalepatan ageng semunten alit ka sadayana yo amin ieu mah nyangakeun manawi janten hiburan da urang teh geuning di dunya teh perlu hiburan heuh laras tah ku kituna muga-muga sakali deui tina langkung sareng kirangna mah muga we ulah kirang hapunten. Salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kali ditikahkeun anu disepitan nu nongton nu ditongton pokona nu lingihan pausahaanana Bapak Haji Ali